Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, selamat berjumpa lagi di channel As3 ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video lagi ya, untuk melihat atau mengelilingi sekitaran kampung yang ada di daerah Kampung Salam, Desa Talagasari, Kecamatan Banyarwangi, Kabupaten Garut. Dan seperti inilah kondisinya di hari kelima bulan Ramadan ya. Tuh sahabat. Dan kita coba mau menelusuri kampung yang ada di bawah ini ya. Oke, kita let's go. Dan inilah salah satu kampung yang paling subur dan terlihat hijau ya. Kita lihat ke depan ya sahabat. Oke sahabat As3, dan alhamdulillah ya ini telah sampai ke satu lokasi kampung yang ada di Pasir Salam, Desa Talagasari ya. Dan saya menemukan warga yang sedang aktivitas mengerjakan proses pembuat cengkaleng ya, istilahnya kalau di sini mah saruluk lah. Dan di sini ada banarnya juga ya. Assalamualaikum Pak. Aduh. Ya, waalaikumsalam. Mohon damang. Alhamdulillah sareng Bapak saha? Abdi Pak Anas di ya karasan menuju milari ieu barang. Oh mohon. Ieu tos janten langanan pangitanya ieu teh. Oh, sarasna abdi ieu join gitunya. Ya biasalah kerjasamanya sareng wargi gitunya di dieu. Oh mohon. Ngamanfaatkeun barang nu aya sareng ngamanfaatkeun situasi musimna gitunya. Karasan ayeuna di bulan Ramadan nya. Nah, eta mun jadi mungkin kana pulang kaleng teh gitu mohon. Jadi mungkin sangat dibutuhkan sekali ya tanya di bulan ieu mah begitu. Tapi abdi jujur banyak. Jadi abdi mah hanya melayani partai kecil. Oh. Ketika memang ada banar nu gedean mah teu sangem margina ieu abdi karyawana mung sabaraha jalmi keluarga wungkul. Oh, memanfaatkan keluarga wungkul gitu. Jadi seputaran wilayah ieu wungkul penitanya. Ya, melayani partai kecil lah bahasana mah gitu. Mohon sekitaran 2 kilo 3 kilo penitanya gitu. Oh, saya teh mohon. Sareng abdi tiasa gue di teu we kedah we kutunai. Biaskeun nampi digentoskeun mangga. Oh, janten sagala rupi gitu nya. Ditampi dimanfaatkan. Saya mohon. Per kilo sabaraha tah ayeuna ieu? Aduh eta mah perjuga di inbox Pak, margina abi ngaragangan partai besar. Itu mah harga rahasia Pak. Jadi tetiasa di uningakeun di dieu. Oh mohon. Pami mah kelas 3 we di cet atana abi kumaha gitu. Oh mohon. Ngaragangan partai anu sanes gitu mohon. Soal pangawas mah. Jadi pami kapayunan ke kumaha pami aya misalna aya nu ngajak kerjasama gitu antawis pengepul anu sanes gitu. Tiasa oge, tiasa we kapayun mah. Ini seolah-olah kita sambil berlatih sambil ngembangkeun kabisana tak gitu. Oh mohon. Ya masih ieu mah memanfaatkan keluarga nu aya we gitu mohon. Mohon. Tinggal lah Pak barangna Pak ya sampai mohon. Siap. Oh janten ieu teh mohon anu kieu teh kalebet kumaha ieu teh? Jadi cekapna teh sakieu nya ukuran ieu non? Kematangan teh. Jadi acan dia masih kena barang mentah, cuma ieu prosesna dianggap abot mah jalmi anu khusus tiasa naik karena tanggal ieu karena kawung lah bahasa Sunda nama gitunya. Oh mohon. Nu biasa makan ngagidir liniun. Tah ieu mah kerah nu ahli gaduh kekuatan. Oh. Jadi ngalungsurkeun heula namanya ditampung di dieu. Terus diproses seperti kumaha namanya kena dikulub gitu nya. Mohon. Setelah dikulub, priyogi oge bahan bakarna mah seperti salami kieu wae. Oh, jadi nganggo suluh nya. Mohon. Soal mah kahartos gitu. Mohon. Jadi semacam nganggo tungku atau napi kumaha? Oh, itu pangitannya. Itu nun. Mohon. Kangge tilas drum, tilas solar atau napi tilas aspal tiasa wae. Mohon, janten direbus ieu sabaraha lami ieu kinten-kinten? Ya lah sajam ge komunitas ieu mah tiasa sajaman. Sajam paling lami sajam setengah tiasa makan. Oh. Jadi seperti kieu nya mentah nama ieu teh. Mohon. Cuma prosesna eta naik kana tangkalna nu ieu nama. Mohon. Proses. Anu rada ieu namanya sulit nama. Ahli gitu. Betul bisa naik mah. Alah, ampun tentang eta teh. Tuh, sahabat, jadi seperti inilah ya. Bahan dasar buah kolang-kaling. Jadi ini nggak bisa dimakan mentah. Nggak bisa dimakan mentahnya, Kang. Ini merang kalau ini. Oh, jantan kalau ini mah masih atel ini. Masih atel, iya. Iya. Mohon. Panaina mohon nuju sangat diperyogikan pisannya di bulan ieu mah. Di bulan awal
Jadi gitu abi oge sok sering gitu ninggal di kota-kota berseliweran gitu non anu karya teh ya. Ya terus dikemas demikian Mohon mungkin lah. janten memang Kualitas kayak kalau gitu, sudah nyampe kota mah sangat pikabitaan katinggal teh. ketinggal Mohon. diwarnain di kumaha ari mah Nah, kan gitu. masih kena langsung Ieu mah jadi masih kena proses ieu nya proses pemasakan gitu nya. masakan awal. Mohon. Jadi ente ngangge nonon deui gitu ieu mah langsung gitu ieu mah. Mohon cik ninggal ka palidena ya. Mangga. Oh, jadi dicacag ge teh biar naon ieu teh? Maksudna teh? Oh, eta teh Pak supados karena drum alat penampung pengeluban biar masuknya banyak. Oh, janten teu ama kitu nya sama. macek sunah. Kan kalau langsung dengan ininya ini pasti ini kumaha gitunya nya ribet gitu ieu cangrarengge nama. Mohon, oh janti biar praktisnya Biar lebetna praktis, gitu. nanggung banyak lah isinya kayak drumna itu mohon. Itu yang sudah matangnya apa? Bagaimana? Kan itu mah Pak sampah-sampahnya. Oh, bekas dari cangkangnya itu mah. Nah itu juga Pak sangat bermanfaat untuk kompos Pak, pupuk. Oh, Ini kan ada mohon. sawah di bawahnya. Mohon. Bisa aja itu langsung bermanfaat gitu. Oh, jadi Jadi pupuk. serbagunanya kah? Insya Allah serbaguna. Etana kacana kitunya janten makanan etana janten pupuk mungkin teh. Gitu, pupuk alami itu mohon dengan kompos. Janten kanggo samentawis dinten ieu mah teh acan aya nu asak kitu teh acan Udah, matang. San. Tapi Abi namanya orderan melalui cetan HP, insya Allah Mohon. sudah ada beberapa orang yang memesan. Mohon. Kantun ke siang mungkin lah siap dikirim. Oh, mohon. Atur nuhun atuh kana infonanya. Ya, mangga, mangga. Mohon. Atur nuhun, Mohon. mangga. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Yus 3 bakal macan sih rasanya.